Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang setiap ngadahar naon be ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantakan dina hadis babul atimah. Babul atimah nyaritakeun kadaharan-kadaharan hartina kadaharan nu pernah didahar ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk yuhibbul diba ana yuhibbud diba. Eta teh Kangjeng Rasul resep ngadahar walu. Walu endek disayur, endek dikumakeun be ieu walu adalah makanan favorit Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari urang mah teu lain. Si ulah sok akan walu, engke sok burut. Bloon deh eta mah. Ya Allah ngadahar walu teh ja burut jongjon ajuna. Iya, masya Allah. Iya naon karena humut dijelaskan humut kan ditu makan humut korma di orang humut kalapa. Iya Allah dijelaskan ieu teh Kangjeng keur dariuk aya nu nganteran humut korma ses laju Kangjeng ngomongkeun bahwa kadaharan ieu tatangkalan teh ngandung keberkahan. Mun aya nu terhebat keberkahan dina hiji tangkal seperti kaberkahanana umat Islam. Tah ieu adalah tangkal korma nu aya humutan. Ternyata aya paedahan gede luar biasa paedahna mun urang ngadahar humut diantarana kajang nyetabilkeun stamina. Supaya kuat naon? Stamina gimana? Pikirna ka mes mah heran. Eta teh ya Allah. Ieu datang ka nyaritakeun ka humut segala. Oh mah eta teh ya korma ajwa. Ieu kan urang sok ngomongkeun korma nabi. Ieu isuk-isuk di daharna 7 butir samemeh ngadaharna naon isuk-isuk di dahar atawa di keeuman 7 di keeuman laju diinum set be aswiden ngaranna kos kitu teh at-tamar wal ma'i aswiden atawa langsung be hiji-hiji ulah sakaligus 7 blek atungkeun mah hese ada hiji-hiji set ieu kahiji salamet tina berbentuk sihir-sihir. Insyaallah moal kena teluh. Insyaallah teh kadua ieu jang salamet jang nyitakeun racun termasuk mana corona naon kan Omikron teh kan emak jadi ieu lahir anakna heula mantas anakna karek mana kan kamari mah corona laju kuari mana Omikron engke bakalna meureun datang Abukron terakhir Politron kakarak lajuna di jin sinetron. Tapi racun kan eta bagian daripada racun. Geus we urang mah isuk-isuk ngadahar korma ajwa 7. Nah, perdebatan para ulama apakah ieu teh seluruh jenis korma
seluruh jenis kurma henteu ajwa we. Sebagian para ulama ngomongkeun bebas de kurma naon bae, henteu kudu ajwa bae, teu kudu. Bilanganna apa pasti 7 bae, perdebatan para ulama, henteu kudu. Artina dek hiji, dek 2, dek 3 bebas, kormakna bebas, bilanganna bebas, masalah. Nu penting di daharna isuk-isuk memeh ngadaharna naon. Tapi Imam Nawawi ahli tarjih, to bisa cak Imam Nawawi kudu ajwa bae jeung bilanganna teu meunang kurang teu meunang leuwih kudu 7 bae. Tuh, jadi tinggal tergantung mun urang boga ajwa make pendapat Imam Nawawi. Tapi lamun eueuh ajwana atuh eta mah urang asal korma bae. Tah, persaratanna deui. Ye, persaratanna ulah nang maling kok saja pendi. Moal manjur. Nya nama aya ngadahar korma nang malingan di mah guru. Tuh. Iya Masya Allah. Korma korma ajwa isuk-isuk 7 insya Allah salamat tina bermacam racun-racun wasihrun kejeng sihir. Saha nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kan seluruh racun teh ya bagian daripada atau termasuk wabah penyakit ya adalah racun jero-jero nama. Atuh geus be ngadahar menang ganjaran urang. Adapun kaitu nama urusan Gusti Allah urang teh ngadahar ieu adalah anu diparentah ku junjunan. Geus urang ketika ingat eta urang insyaallah menang ganjaran. Bonteng suri. Demi Allah moal ngadahar buah-buahan. Kuari aya rujak bonteng suri. La khiyarun henteu kaasupkeun kana ngalanggar sumpah bonteng suri, bonteng gede teh di urang mah bonteng suri. Masalah bonteng puan henteu ngalanggar sumpah. Jadi geus pokona mah boleh Haji Pedi. Geus datang ka Mangkaraan ge boleh tenan. Ya Allah. Terong la bajinjan, buah terong termasuk wortel jadi berarti ia asupkana kana jenis sayur mayur. Sedangkan kan sumpahna demi Allah moal ngadahar buah-buahan karena terong bonteng eta teh asupkana sayur mayur geus teu kaasupkeun kana ngalanggar sumpah. Masya Allah. Bajinjan, wortel. Demi Allah moal ngadahar buah-buahan cak Haji Pendi. Terus barangkali ya ka kebon aya buah geus buruk geus garing. Cak Haji Pendi teh ya hok amat, iyalah kajeun lah aing daripada lapar diletakan. Laju didahar jeung siki-sikina. Geus lantaran ieu mah geus garing teh begitu diteuri teh kapelag. Molotot be laju paeh Haji Pendi. Ya Allah ya Rabb. Teu nanaon tamah. Jadi ngadahar buah-buahan nu garing mah teu kaasupkeun kana ngalanggar sumpah ngan resiko paeh doang Haji Pandi. Ulah. Komo jeung sikina mulah.